Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika ngarasa geus cukup ngawengku ilmu panemu nu diajarkeun ku Bapak Kukutna. Ongkoh di kabeh pangabisana Kisah Hudi teh geus diketrukeun nepi ka koredas pisan. Kakara Andi nerangkeun deui maksudna nyaeta rek nyoba-nyoba incah ti lembur nu tekadna taya lian pikeun maluruh jalma nu geus ngabinasa bapana. Duy kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Ari cek mamang ulah waka ni can dewasa maneh teh. Sanajan bener ayeuna maneh ngabogaan pangabisa. Ada cantang tuh bisa digunakeun Andi. Sabab tacan kasartaan ku umur. Kisah Hudi tetep ngahulag. Ieu mah nyetang-etang ngalalana heula we mamang. Nyar pangalaman. Andi nemalan bari tungkul. Sanajan kitu Andi. Tapi kudu puguh nu dijugjug. Ulah ngan sakadar nuturkeun indung suku. Mun bade eta we milari jalma-jalma nu ngabangsat ka imahna Pak Haji Sobana teh we mamang. Piraku maranehna teu terangeun. Nya pasti ari jeung papada jalma jahat deui mah. Tangtu nyarahun. Ngan buah di mana buah di meni lemurna. Cek mamang mah percuma Andi. Kisah Hudi keukeuh ngahalangan. Nya manawi pendak we di jalan mamang. Andi keukeuh. Nya apal keneh kitu rupana. Ari rupina mah hilap deui mamang. Teu patos sidik harita teh. Mung da mamang sanaos teu pendak sareng baranehna oge. Atuh sugan we pendak sareng nu sanesna. Ulah-ulah kalarasan tiasa pendak langsung sareng nu nandasa abah. Jadi keukeuhnya maksud maneh teh Andi. Muhun mamang. Andi ngajawabna dari anaker. Nyari geus teu bisa dihalangan mah. Teu nanaon Andi. Tadina mah nu matak nyarek sotenan. Mamang teh bakating ku ngarasanya we. Henteu asa ka anak kukut Andi. Asa ka anak sorangan ka maneh teh.
baku nama mamang teh ingat ka abah maneh. Kisah Hudi rada-rada ngalimba nyaritana. Nya kantenan mamang. Da kaheman sareng kaasih mamang sareng bibi teh. Ku ani oge da karaos pisan. Ditampi dunya akhirat. Mung nya eta mamang. Ima andi teh teu acan tiasa mulang tamba. Andi oge ngageuri nyaritana. Rusras kana kanyahna Kisah Hudi katut nyeena. Cacakan lamun manehna teu dikukut di dinya. Geus kumaha meureun pinasieun manehanana teh. Bogoh nu ngelis teu sanak teu kadang. Kitu geuning maksudna andi teh nah. Kisah Hudi bari ngaret ka pamajikanana. Nu ti tadi gawena teh ngan nyaksian. Ya dikumahakeun deui atuh Akang. Dari kahayang mah. Nya geus we atuh tetep rangganak di dieu. Ulah make hayang incah Andi. Yeunah ngararet ka Andi. Cipanona geus mimiti tembong nyalangkrung. Teu wudu ngarasa berat rek ditinggalkeun teh. Puguh ngahiji geus aya tauna. Dina neundeun ka nyaah teh geus saperti ka anakna anu meunang ngaberejalkeun sorangan. Ongkoh deui manehna teh teu pisan boga anak. Ulah katalanyuran we Andi. Sakira geus kapanggih mah balik deui we buru-buru ka dieu nya. Pasrahkeun we. Nu ngahukumanana mah kan wajib. Ku mamang oge tangtu diuruskeun ka desa. Ari geus puguh tempatna sarta geus kanyahoan jelmana mah. Tangtos mamang. Da sanaos Andi oge. Moal bade plangles teu moal deui ka dieu. Moal miceun ka mamang sareng ka bibi teh. Mamang sareng bibi tos didamel inung bapa abdi. Da upami teu dirawatan di dieu mah kumaha panginten kaayaan Andi ayeuna. Iraha maksud rek meang tadi. Akhirna Kisah Hudi ngasongkeun pananya. Bade enjing we mamang. Geuning atuh rusuh-rusuh teuing Andi. Nyeunah nanya bari neuteup. Langkung enggal, langkung sae bibi. Kitunya kitu atuh Andi. Ngan mamang teh moal bisa ngabahana naon-naon. Itu we siku-siku bawa bisa perluna. Kisah Hudi bari ngareret siku-sikuna anu diselapkeun dina galar. Duh, nuhun atuh mamang. Nya kitu we eta Mandi. Heg atuh nya mamang rek cai heula. Kisah Hudi bari jung cengkat rek salat asar. Atuh leos deui nyeunah ge ka dapur. Andi oge jut turun terus ngagedig maksudna rek ka astana. Ciruyuk nu harita keur cinutun dina dahan buah. Mirenggah dununganan ini teh ngagentak manehna ngabeulesat nuturkeun rek mumbul ka luhur. Geus kitu heg nyirorot ka handap teu beda we ti kapal udara nu rek nutung. Kilak malik seak di ka luhur. Saterusna ngalayang ku kurilingan. Tapi ari huluna mah tetep we tungkul. Sarta matana buburilakan nitenan Andi anu keur jongjon we leumpang ngajungjung ka astana. Kancadang di dieu kaistimewaan heulang ruyuk teh. Boh keur mumbul, boh keur nyerorot atawa keur kakalayangan. Jangjang nama tetep meber, henteu ngiplik saperti manuk sajena. Uluna tetep ngeluk, tapi ari mata tetep gular-gilar awas. Sukuna rangowas, meberkeun ramo-ramona nu ngagaludra semu merengkel, pinuh kuku-kuku anu paranjang sarta sareukeut. Pamatukna lancip semu-semu ngeluk. Mana pantes sakali ngagapruk kana anak hayam teh piraku make lasut deui. Anjogna ka kuburan.
kuncung-kuncung teh Andi muru kuburan bapana. Sakitu kurang leuwih geus aya kana 8 tahunna. Kajadian bapana baheula dibegal teh ditutugan leuweung tiis. Tapi ari gok jeung kuburan bapana bet ngadadak sagala paripolahna. Kajadian teh ngadadak naremongan deui. Asa cikeneh pisan. Ngan kana rupana rampog-rampog teh luput teu mantra-mantra inget. Ukur dadeg pangadegna we jarangkung gede sarta karumisan ngajarding. Dipapandekeun jeung bangsat-bangsat nu daratang ka imah Pak Haji Sobana teh moal teu kitu pandena. Ting jalegir teu beda we ti buta. Ngan nya kitu nu ieu oge rupana mah teu pate sidik deui. Puguh sasatna neuleu bari ngintip sarta bari pinuh ku kasieun. Ngan nu tetela teh rigigna we. Abah, enjing Andi bade mios. Sejama luruh jalma-jalma nutos nandasa ka Abah. Nyuhunkeun pidoana we Abah. Margi. Duh, Abah. Satungtung Andi teu acan tiasa malas kanyeri sareng malas pati kanu ngabinasa ka Abah sareng kanu nyaca dan Andi. Hete teh moal tentrem Abah. Abah mah tosirna moal ngaraos naon-naon deui. Namung Andi Abah tingali dugi kabuntung kieu janten pamoyokan. Numawi Abah Andi mah moal we penasaran. Upami teu acan laksana males teh. Upami teu aya Mang Sahudi sareng beena nu mikanyaah. Andi teh tos tangtos bakal kadungsang-dungsang Abah. Bawa kepungkur oge Andi teh teras ngiring ka Abah. Andi ngagarentes bari ngaharuk hareupeun kuburan bapana. Sanajan geus taun-taun ari nyogrog mah teu burung we kasedih hatena kasuat kaseuit deui. Nu antukna cipanona merbe nyak cilakan. Nyuhunkeun pidoana we Abah. Rupina mung sakali deui ieu Andi tiasa maresihan pajaratan Abah. Andi bari berat we ngabersihan jujukutan nu kakara renung jaradi. Lantaran tacan lila ku manehna kakara dibersihan. Geus kitu jeung manehna nangtung ngajengjen sakedeung neuteup ngajepatna kuburan nu jadi bapa. Neuteup ageuh ngan saukur kana taneuh. Tapi ari panon batina mah teu burung bisa tembus nyingraikeun panghalang jasad. Nu kacipta ku manehanana mah bapana teh keur ngajepat bari awakna boborot pinuh ku getih. Kali deui Abah Andi nyuhunkeun pidoana. Andi bari terus malik nyusutan heula Cipanon. Leos bae ini tidinya ninggalkeun kuburan bapana. Nungan saukur ditungguan ku tangkal samoja Katut Kastuba. Sedang si Ruyuk terus ngalayang di luhur nuturkeun dununganana. Kanca dangu sadayana lamun panon poe kakara meletek ngebrehkeun jirimna. Andi mah geus jauh ninggalkeun lembur Cipancar. Poe keneh pisan inditna teh ngan kadua heulangna we nyengcle dina tak-takna. Ti Cipancar teh terus we kaleles panuduhan ki Sahudi. Cenah kudu ngajugjug ka Kadungora. Tidinya kudu terus ngambah jalan nu ka Pasir Banteng. Nu terusna ka Panenjoan.
Antaran cenah tempat-tempat eta teh biasa nama sok dipake liliwatan begal-begal nu joalna ti kampung Cisaat, Tangulun, atawa ti Gajah Ngambung pisan. Nyaeta tempat-tempat nu aya di suku Gunung Haruman. Bari ngararasakeun haneutna sinar panon poe anu kakara 2 jengkal luhurna. Ani jongjon ngagetrik, si Ruyuk geus ngalayang di luhur. Selang-selang bari ngadagoan dununganana. Manehnacle eunteup dina dahan di sisi jalan. Harita teh geus rek nepi ka sisi lembur. Sajorening leumpang teh Andi teu boleh luak liuk. Lantaran di jalan teh kacida sepina. Eukeur mah memangna isu keneh turug-turug mang saharita mah urang Pasir Banteng teh keur ka Karbon. Ongkoh deui. Suhunan imahna oge tacan sakumaha gegekna masih keneh culcil pataranggang. Anyog ka lembur. Rarasaan teh kalah kabeukitisieun. Katempo aya imah 2-3 suhunan anu tembong ti jalan mah. Tapi kabah oge panto-pantona narutup. Ngan aya 2 budak lalaki laleutik keneh keur saridengdang we dina golodog bari ting ulutud. Kaluar deui ti lembur. Jajalaneun teh beuki barala. Eukeur mah jalan teh heureut naker, ised we saeutik ti jalan satapak. Turug-turug pinuh ku jukut ngajejemrung. Komo kenca katuhunana mah tangkal saliara jeung eurih mani nyayeun. Tangkal kawung rajeg peselang jeung tangkal suren. Mutuh matak dambahan pika keungeun. Kurang-kurang nama matak balik deui mugageun kalakuan. Tapi pikeun Andi mah puguh patekadana geus sakitu buleudna. Teu ieu teuing jadi pikiran. Mana terus we ngadudud. Ongkoh percaya deh ka si Ruyuk. Mun aya naon-naon teh pasti bakal ngabejaan. Sinar panon poe geus mimiti karasa panasna kana kulit. Tapi tacan manggih keneh lembur. Sedengkeun tincakeun kalah beuki bala. Ret manehna kabelah katuhu. Andi nempo tangkal kiara ngarunggunuk rada beh jolok ti jalan. Jorojoy hayang reureuh heula. Pantesna teh genah ngiuhan handapeunana. Ongkoh deh katempo si Ruyuk ge keur eunteup di dinya. Teu panjang mikir deui, gini we manehna ngajugjug ka handapeun tangkal kiara. Jalanna kukurubutan, nyorang gumplukan eurih jeung saliara. Arijo teh es duning mata kaget. Lantaran handapeunana teh lalening oge, malah rada-rada liding balas didariukan. Padahal lebah dinya teh jauh pisan ka lembur. Tapi kulantaran geus kacida lungsena, manehna teu lobah ieu mikir. Gek we diuk bari nyang hunjar lamar. Sok buntelanana digolerkeun gigireun. Eusina ukur papakean keur salin. Jeung kejo sabungkus pamahanan ti bienah. Kuledag we manehna nyarane kana tangkal. Nya we mani geunah naker. Hiliwir teh angin teh beda we tinu ngahihidan. Oguh we geus teu inget kana naon-naon deui. Antukna mah reup we manehna sare tibra naker. Lilir-lilir sol teh dumeh karasa aya nu madukan kana pipina. Si oreng teh si Ruyuk rupana bae ngageuingkeun. Prejat Andi hudang. Ari rea teh panon poe geus lingsir ngulon. Sagedeung deui oge tereh mulubus ka tukangan gunung. Malah di deulean mah geus rada harieum puguh kaayaan sakitu paroekna. Leuh kajongjonan sare teh Ruyuk. Mangkaning can puguh manggih lembur tereh-tereh. Teu naon kepentingan oge nya Ruyuknya. Da caang bulan ieu hengke teh. Urang dahar we ayeuna mah. Maneh ge meureun can manggih barang hakan nya Ruyuk. Andi bari mukakeun wawaluna ngaluarkeun bungkus kejona.
Kurehel bungkus kejo jeung bungkus pais parai dikaluarkeun. Sanggeus dilaan saeutik, heg pais parai teh disodorkeun ka deukeut si Ruyuk. Kop tanya tuh heula we Ruyuk. Tapi si Ruyuk teh jongjon we ngajentul teu pisan mirosea. Pais parai teh ukur direret. Geus kitu kalah ngageleber kaluhur, jelek dina dahan anu ngarangkadak. Maneh mah geus manggih nyatu Ruyuk. Ceuk Andi diselang tangga heula. Atuh geus kitu mah deker we manehna dahar. Puguh tisuk mula tacan dieusian kejo saremeh. Timbal nu meh sagede bitis teh mani beak sapisan. Nya kitu deui pais paraina oge bersih. Ari lain karidauna mah. Beres dahar reuleu teurab. Teu ngurus nginum, da puguh teu mawa cai. Luak liuk sugan aya susukan atawa cinyusu luput eueuh. Tapi teu nanaon. Ongko manehna mah sanajan keur ilmur oge, tara atawa langka pisan nginum ari mentas dahar teh. Yuh urang enit deui Ruyuk. Ceuk Andi bari nguniang hudang, ret kaluhur nempo si Ruyuk nu masih keneh cinutun. Leos we. Manehna mah enit deui ti dinya. Si Ruyuk atuh seak deui ngalayang miheulaan. Lempang sahayuna. Ongkoh mentas dahar teh bet kalah lungse. Sedeng poe beuki lila beuki repreupan. Ngan alusna we ari bulubus panon poe mubus ka tukangan gunung. Andi anyog kalemur panenjoan. Sarua deh di dieu oge imah teh coreng cangnaker ancal-ancalan. Lalegana malahan teh ngoblog di kebon. Malah aya nu ngajejemrung we teu diurus. Di mana aing meuting? Mun aya saung mah mending di saung. Andi ngagarentes jero hatena. Ret ka jero lembur, katempona rehe comrek naker. Asup we kitu ka lembur. Piraku ari kudu ngagoler sisi jalan mah. Ceuk Andi bari ngarandeg. Rek pupuntenan we. Sugan aya nu daek di piluan mondok sapeuting mah. Kakara oge maneh ngaliwatan lawang Dora, ana pok teh aya nu nanya. Teu wudu matak ngagebegna, puguh teu katempo jelemana. Ari pek ditempo ka tempat datangna sora. Si horeng aya aki-aki keur cingogo we, nyang hareup kana pager. Kawasna bae keur kiih. Ada kamana Jang? Aki-aki teh nanya deui. Jung manehna nangtung heg nyampeurkeun ka Ani. Abdi teh kawengian Aki. Ani kalah balaka. Nya. Reka mana maneh teh? Aki nanya deui bangun nu curigaeun aker. Da eta we nempona teh mani nelek-nelek. Ret kana leungeun buntungna temong semu nu ngaranjug kaget. Tapi keneh tujuan maki. Ayeuna soteh maneh teh ka mana? Mun rek nganjang ka saha? Si Aki tetelepek naker. Maksud mah bade ngiri ngarereb Aki. Abdi teh kawengian. Ngararep di saha? Aduh Kaki. Bade di saha we sakinten anu haateun. Ari laing di mana ieu teh? Si Aki terus-terusan tatanya. Di Cipanjar. Cipanjar leles. Semohon. Ke. Mun nya maneh ti Cipanjar. Maneh teh tang tu nyaho. Saha nu pangjegurna di Cipanjar teh? Kantenan we terang maki. Pak Haji Sobana nu pangjegurna mah. Nyaho maneh ka badegana Haji Sobana.
kan tenan aki upami telepat mah aya kana tiluanana. Andi ngadadak ngarasa oge rada bunga lantaran ieu aki-aki teh make wawuh jeung Pak Haji Sobana sagala. Begituna jeung Mang Sahudi oge tangtu bakal wawuheun. Atuh mun dipiluan mondok teh piraku make nolak. Kanu saurang we. Kanu tukang ngurus kudana. Nyaho henteu? Kan tenan we. Mang Amir aki jenenganana teh. Anak saha atuh maneh teh? Pak Sahudi aki andi teu daekeun nyebutkeun anak Ki Rais. Lantaran pamikirna moalnya oge wawuheun. Puguh geus tilar dunya sakitu lilana. Saha? Sahudi. Sumuhun. Nah, ada asana Ki Sahudi mah teu boga anak. Nya. Teu boga anak Ki Sahudi mah. Bapak Kukut salarasna maki margi dapun bapak mah tos maot. Urang Cipancar keneh bapak teh. Si aki teh bener-bener talete. Sumuhun. Saha? Abah Rais. Saha? Si aki nanya deui ngayakinkeun. Abah Rais aki. Jadi geus maotnya Ki Rais teh. Rantos aki. Innalillahi. Teu nyananya umur mah gaib. Nyaho geus maot weh. Tapi da anak Ki Rais mah asana da teu buntung. Ya aki neuteup ka Ani hayangeun leuwih sidik meureun. Mangkaning harita teh geus poek bener. Sumuhun. Ngawitanana mah abdi buntung teh sareng pisan sareng maotna Abah Rais. Andi geus mimiti nyaritana dareuda. Sarta saterusna mah pokwe kumanehna dicaritakeun asal muasalna. Nya kitu deui dina nyaritakeunana antukna mah Andi teh bari dibarengan ku nyurucurna Cipanon. Nu saterusna mah manehna inghak-inghakan kasuat kaseuit deui. Ai kutan teh kitu lah kona. Yap atuh urang ka imah jalu. Dia aki we ngarereb mah. Puguh we. Wawuh aki teh jeung jenatna Abah hidup mah. Malah jeung Ki Sahudi oge. Baheula keur ngora aki teh sok ngadon dagang kaleles. Malah anak aki nungan hiji-hijina. Nyaeta Ki Amir. Boga bojona teh kapan ka si Irah urang Cipancar. Terus manehna ngabadega di Haji Sobana. Burah ngurus kudana. Bareto mah tempo-tempo sok musiran sado. Si aki teh bari nungtun Andi dibawa ka imahna. Waktu Andi rek nece kana golodog. Kabireunga aya nu nyeot kana tangkal muncang. Saret oge geus bisa dititenan yen eta teh si Ruyuk. Tapi manehna teu nyarita naon-naon, kelacat we. Unggah anu saterusna asup ka jero imah nuturkeun si aki. Budak Ki Rais ieu teh nini ti Cipancar. Kaputingan. Halusna we bieu teh kapanggih ku kami. Si aki teh gancang nyarita ka bojona. Anu barang bus oge geus merong ngarasa kaget dumeh si aki bet mamawa budak lalaki ka imah. Teu Cipancar
atuh abuheun meureun jeung Ki Amir. Si Nini bari ngareret ka Andi. Puguh, da tadi teh pancakaki heula jeung kami. Mereka mana gitu maneh teh lu? Si Nini nanya ka Andi. Sayak tos nama teu acan kantenan jug-jugeun abdi teh Nini. Andi nembalanana bari tungkul. Har. Nah, maneh teh mingat kitu ti lembur. Asanes Nini mung aya kaperyogian we. Keun ke geus rin urang tanggap dongengna. Sadiakeun dahareun we heula. Nini anggur mah. Can manggih dahar meureun. Sawios aki da parantos nu da mah nembe pisan. Di mana? Di jalan we aki da mekel abdi teh. Anu bener. Ya aki ngalelekan. Semuhun aki parantos. Keun mah atuh ari geus mah. Tah atuh ayeuna mah. Jeung empek caritakeun. Nareka mana maneh teh? Oge naon nu dipimaksud? Ditanyakeun so teh, dumeh tadi nyebutkeun. Cenah jauh keneh tujuan maneh teh. Sedangkan nu rek disorang teh lain lalampahan enteng-enteng. Komo ku pantar budak saperti maneh mah. Si Aki mimiti nanyakeun, nah naon pamaksudan anu sabenerna? Memeh ngajawab teh, Andi ngahulang heula, bakuna mah ngarasa bingung. Nah bejakeun satarabasna atawa ulah. Tapi dipikir deui, mending oge dibalakakeun. Sugan we atuh Aki teh bisa merebong bolongan anu aya gunana pikeun maluruh nu dimaksud kumanehanana. Mikir kadinya, kalawan teh sebeleke derak-dak we kumanehna dicaritakeun satarabasna. Kitu pamaksudanana pangna manehna lunta Cicipancar. Pokona mah rek maluruh jalma-jalma nu ngabinasa bapana sarta nu nyacadan ka manehanana. Mun seug parang kapanggih teh rek dilaporkeun we ka desa. Da ari dibales ku sorangan mah puguh tacan kasartaan. Gitu geuning dongengna teh Nini. Dipikir kadinya mah. Estu ning matakna langsa mimilikan ki rais teh. Maot lantaran ku pananda sadeungeun. Puguh we. Saliwat mah matak tugenah. Tapi hari dipikir nu leuwih jero mah. Eta kabeh teh estu ning geus kersana nu maha kawasa. Pikeun urang mah sabisa-bisa ulah nepi ka ngarasula. Anggur mah sing tawakal. Keun sagala ge kudu aya wawalesna. Teu ku urang atuh ku batur atawa ku nagara pisan manehna beunang diringkus. Cenah kabeneran di dunya teh salamet. Tapi mangke di akhirat geus tangtu aya balitunganana. Moal aya nu bisa ngepeskeun tina hukuman pangeran mah. Si Aki teh nu ayeuna ngaranna geus kanyahoan nyaeta Aki Surdi. Dina ngebrehkeun pamanggihna teh bari jeung terus mapatahan ka Andi. Andi barang ngadenge caritaan Aki Surdi kitu teh, terus we manehna ngaharuk. Sarta teu karasa deui, cipanona ngembeng, surudut we ngalembereh mapai pipina. Heg ku manehna disusut ku tungtung bajuna. Lain garahpeun enteng-enteng ieu teh Andi. Aki Surdi ayeuna mah geus nyahoeun kana ngaranna. Lantaran ngadeuketan jalma-jalma model kitu teh teu saeutik balaina. Kusabab kitu omat maneh teh ulah nerangkeun lembur nu sabenerna bisi ka peletik manten.
mohon aki mau nyebatkeun ti Cipancar badai nyebatkeun ti Tutugan we andi ngahaminan nama nimbulkeun kacurigaan andi mangka kapan abah maneh teh didinya pisan binasana manawi moal aki margi kapan ditutugan teh aya rorompok rada tebih di jalan aspal. Oh nya kitu we teu nanaon. Ayeuna mah sawatara waktu reureuh we heula di dieu. Ongkoh deui. Tempo-tempo mah nya bangsa nu kaditu teh pan ngaliwatna teh sok ka dari ieu. Bisa tah kumaneh dititenan. Dupi kalamur ieu mah tara ngaganggu kitu aki. Tara. Lantaran moal sabaraha hasileunnana. Nya ngan kitu we dipake liliwatan. Atuh tempo-tempo masuk ngaradon menta nyatu tah dina nyarimpangna ka dieu teh. Janten aman atuh di dieu mah nya aki. Andi talete. Nya aman we. Harih tina begal-begal atawa bangsat-bangsat nu jaradung mah. Tapi dah sok rajieun we aya nu haloho. Kitu we. Bangsat kotok. Atuh bisi capek mah. Nyuh ka ditu. Garang ngagoler. Itu geuning sini mah. Geus mangamparkeun samak tuh. Aki Surdi bari nuduhkeun kurinatna. Puguh we lungsena teh geus lain caturkeuneun deui. Teh hese goloyo we andi kasih si bilik anu geus diamparan ku samak jeung angel. Meledag we ngedeng. Teu karasa deui reupe manehna sare tibra naker. Malah manehna make ngimpi sagala. Di dituna teh keur padungdung rebut umur jeung begal-begal nu kungsi nandasa panu jadi bapana. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.